nami lemur ieu teh naon? Lego Kanyere. Lego Kanyere. Aya sejarahna teu Lego Kanyere teh sugan dicanak tina naon gitu. Wilujeng Sumping di channel Saung Nusantara. Tong lali subrek, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saung Nusantara. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Saung Nusantara, jangan lupa like, komen, dan yang terpenting di subscribe, juga di share. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke sebuah perkampungan yang berada di bawah bukit. Dan alamnya begitu indah. Di sini berada di tengah-tengah pesawahan, dan uniknya lagi bahwa di sini hanya ada 8 rumah saja. Dan ini berada di Desa Banyu Asih di Kadusunan Cijalu. Terus saksikan video ini sampai selesai, dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan warga setempat sambil kita menelusuri keunikan-keunikan di kampung ini. Tetap dukung channel pecinta Saung Nusantara. Sejarahna teu Lego Kanyere teh sugan dicanak tina naon gitu. Eta mah ukur sesebatan tempat. Ya. Jadi henteu dikaitkeun jeung naon gitu nya, mitos atau legenda geuningan bahasa gaya naon. Terang eta mah teu digali. Digali mun ngagali teh sama aya eta wungkul we na. Aya pengungsi di dieu kapungkur. Tah eta teh pengungsi teh berarti di tahun sabarahaan tah? Tahun Gromolan DI. Tahun DI. Duruk Imah. Nya, Duruk Imah. Jadi awal nama kapungkur teh ieu teh tilas pengungsian. Aya bukti sejarah nanya. Aya bukti sejarah nama teh naon, aya masjidnya, patilasan masjid dan nanya. Yalah orang tinggali ka ditu patilasan masjidna. Dialih ke tonggo. Bade di sawah di serangan. Jadi digentosan we. Wakafna sabara ieu di teh sabara jami sarena teh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. 8 tugu umpi nya, 8 kakak.
KRT anak nama mana? 14. 14. Oh, ka Cijalu ka ditunya. Jarak ti dieu ka Cijalu sabaraha kilo? 2 kilo. Ai Jumatan sakumaha tah? Jalu. Berarti ini jam sabaraha Jumatan? Nepi jam 12. Oh, jam 11. Ada kana motor ketangnya. Mun baheula mah memeh aya motor nekak juga nya. Tapi ganjaranna gede. Kelas urang ini. Iya, di kelas ini. Kapungkur manusia aya kene almarhum kos kakinya. Aya nu ka tidak teh ka mana we tidak mana teh katurung ku syarat ieu nya. Jumat. Panyingkiran anu ka yang sana jeung apa di Pompok sama bebas teh dia ka kitu nya. Jumatan pun hakim mah soalan pas mangkat ka Cibulu. Jadi nyamaran kepercayaan setempat lahnya. Jadi di dia mah ulah langkung ti 7. Jadi pasti we mun tos lebih ti 7 mah aya nu keluar gitu. Da upami ieu sadayana teu ngarawi anu rumah makan. Jadi mun geus leuwih ti 7 mah hawana teh sawareh pasti hayang pinah juga nya. Bawaan ieu merenya bawaan tempat. Nya berarti bagus gitunya ieu teh juga mun di Kampung Naga lah. Ieu mah juga di Kampung Naga kan ulah leuwih ti sekian gitu. Jadi wayahna we mun geus leuwih sekian kudu di kaluarkeun. Hari kegiatan sehari-hari. Ya iya di dia gitu masyarakat paksa nonoy aya nu tani urangnya. Tani sabalina sebagian besar makanan tani di dieu mah. Aya nu usaha sepertos jahit anu bae saya. Tapi betah di dieu teh. Maaf ya ada asli geus naon atuh istilahna teh cekolot manukna nya geus ngalemah. Lemah cai teh nya ieu lemah cai teh. Mata kali ngumar kader ku 10 tahun oge. Ari ieu tempat pemakaman teh dia ka mana? Oh, aya tempat pemakaman. Aya wisnu ayeuna teh kepada padat eta teh wakaf makam teh kadang-kadang kamar pun aktif gitu kan. Suasana mun peuting kumaha tadi dia? Biasa-biasa mah. Anu teh Udah geus biasanya. mangkat jalur ya. Ciroyo Bojong Gamin Rang Purwana pilih sono kalau suasanana tiisnya ngareuna gitu. Nya ada motor ge kadang-kadang nu ngaliwat ka dieu mah nya. Kadang-kadang si nyasap. Aya nu sok nyasap ka dieu. Pendor sering mah. Sering kan kamera terang buntu cing. Lemping kan itu Ka dieu teu aya cing belok ka dinya. Kan itu kok teh buntu. Teu kayak ka dieu aya jalur nu ka diteras ya dia mah cing belok kiri terus ka ditu bari ada. Lebaran mah rame juga nanya. Ya merenanan eta nu penyalah nu ngalumara atuh. Ayeuna mangan merenah dahar rese. Ya, saya eta Pak.